tadi pikannya aku siaga aing mah hirup namun sia tadi pikannya aku aing teuing ah mah dewek we aing tanggung jawab atuh Akang. ya pasti tanggung jawab atuh aing mah mahnya teu tanggung jawab Nah haba balik setan atuh eta. lain babalik cetan teh aing mah hasar wayang heureuy Oh. nah jadi kieu ngomong teh nya Siga orang jadi urang bajalang kaki yeuh ya heueuh eta. nya heuh alah kebawakeun ku Black Baron aing dieu Aduh. heeh ya Kang, alhamdulillah euy maka di kampung pada Mukti teh teh nya semohon Akang. RT hiji RW 7 Desa Sindang Panyi Laras. Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka Semohon upangop upokalna pangersana Bapak Rodis Yahya anu kawentarna Bapak Odis laras. miwah Ibu Yaya dina raga nyepitan putrana Ceprio Pramudia Yahya Semohon. 2 tahun kapangker deuleu ieu nyepitan nama tos alhamdulillah ayeuna tos jalugjug urang kalihna ayeuna sehat wal afiat alhamdulillah Laras Kang. tos kelas 4 Semohon. kapungkur mah kelas 2 keneh baru waktu disepitan Semohon eta. nya kehalangan ku corona ayeuna tiasa laksana di dieu nya Laras. alhamdulillah urang ngadoa mudah-mudahan anu disepitan teh cing sehat salamina Amin. ditebihkeun tina balai dia ngangkeun tina segala rupa mara bahaya Amin. rezekina nu jauh cunuk nu anggang datang nu caket gerak ka kore Amin. atuh nincak kana dewasa janten jami anu guna kanggo nagara guna kanggo bangsa oge hirupna beragama Amin. jenekna ieu murang kalih teh janten jami anu Soleh. saleh amin ya Allah ya robbal Alamin. alamin tepang sareng sepuh-sepuh di dieu Diantawisna Kang. Bapak Haji Oyo Aya. kali Ibu Hajah Titi Aya. Ibu Hajah Uum Aya. Bapak Cucup Supriyatna aya Aya. Bapak Guru Acu Aya. Bapak Predi miwah Ibu Tetin Semohon aya. Bapak Sani miwah Ibu Susi Aya Kang. Bapak Nandang miwah Ibu Yeyen Aya. Pak Asep miwah Ibu Ripa alhamdulillah cingkar ieu naon sarumping Sarumping. sepuh-sepuhna pangersana Bapak Odis luar biasa disuklakna tisiklukna pada sumping Semohon. ngaleut ngeungkeuy ngabanalet ngemat-ngematnya tang pinang nepi ka macet jalan oge bakat ting loba jelema ting jalan leutik Kita ongkoh Akang. luar biasa nu kagungan maksad bagja dideg-deg ku sadayana ada segala rupa ge kumaha nu hajatna nya Semohon. anu hajatna palabah mah geuning luar biasa ayeuna Laras. dideg-deg ku sadayana nya atuh tepang tadi sono dewek teh sareng Bapak Dewan Saha Akang? hilap deui jadi namina teh Bapak Udin pamit telepon banyak Bapak Dede. Hah? Punten. ha Bapak Dede. Bapak Dede Mulyana aya Dewan Aya Bapak Dewan. baheula pernah ngawayang di Bapak Dewan jadi dinya Nya. Rek Heeh. rek nangap deui ka Akang. rek nangap di Bapak Dede teh teh Nya cenah. heeh Kang Agus Sutirno Aya. di Sindang Panyi tadi nyawer ka dewek alhamdulillah Bapak Haji Wawan Aya. bos konveksi Banjaran Sari Bapak Nurdin bos kiripik di Arwana Snack bos Cecep Black Baron aya Aya. dunungan dewek mah Black Baron mah masihan calana jin Beres. gua calanana jina dibikeun ka aing Aya Akang sakamana karep. bagja atuh Sultanopa aya deuleu Aya Sultan Opa Heeh. itu. bos Garage aya Aya Kang. Bapak Haji Gugun Aya. percetakan Cikijing Semohon. eta bos Garage tadi ge uing dinya nginum kopi di dinya Beres. kopi Garage Bapak Haji Deni Kalimas
seluler aya Nur Hamid Pauji aya tukang bekam mah dari dewek dibekam heula si memeh ka dieu tidak rarisyak awak teh ieu teh maklum tidak masih totoronan mayar hutang nu baheula dina mangsa corona pan dipindah-pindahkeun ayeuna mika numpuk alhamdulillah ya Allah tiasa tepang deui sareng sadayana nya leres Bapak Toto teh Bilek Baong aya itu rayina Bapak Haji Aim Dewan Kade Sinang Panyi Kang Adi Sunia aya aya Kang alhamdulillah Kang Adi Sunia tadi Sunia tadi ditongo nuhun gula beureumna parantos ka Tampi kalapana parantos ka Tampi Kang Adi sono Pak Guru Pendi Apurkon aya Depais kuningan di Jalaksana Kuningan oge ka dieu Murunyung atau Cep Samsu di Tasik oge aya alhamdulillah Pak Haji Opi aya aya Ketua HPDKI Jawa Barat Pak Haji Ade Ibu Hajah Ine PDP Jenderal AA Rashid Slupita Jaya Optik Al Hadi Jaya Optik Jang Otong Arisa Araraya aya alhamdulillah wagja dulur-dulur makelan wae kadewek teh Bapak Haji Opi luar biasa nuhun Pak Haji yang Kang urang ngadoa mudah-mudahan nu kawan maksad sing kagentos anu merlipat ganda amin dina hajatanana ti awit anu kawan maksad anu nongton anu ditongton nu disepitan sadayana nu icalan salanakum teh wiji-wiji cing ditetepkeun dina rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala amin amin ya Allah ya rabbal alamin yang Kang budan lah sok nya Kang heeh kebenaran ya Senin genep aya nama komplit ya kabeh aya nama formasi komplit aya nama di dieu heeh jaya teh jaya teh oh urang maka tingkatkeun deui kesenian jeung kebudayaan anu jasana sanes lumayan pokok dah hiburan ngaraketkeun duduluran baheula lagu ngarona dewek bareng digantian ngarona wah beres Kang heeh di kampung masih aya ngarona di kota mah geus eueuh wah boro-boro dari kota mah wah awi merenya da ngarona mah pan make awi teh ning make kohkol di kota mah ayeuna mah geus make CCTV di kampung mah sisi gawir ngalagu ngarona barang jeung Sinen dadah Sinen diantep teu ngadon nyara ratu palingan kararebi nya teh we kitu da nyatu wae heeh aing ngocomang cara ratu kitu we nyara ratu nya Kang tuh sugana waran kaing dan teu ngarona jang ngarona urang ngarona ngider ngurilingan desa waspada masing iyatna besi aya depan cabaya tengah peting kerjana emping barora aya nu nyaring padang tiris kapulusan si dulu nyian dulukan anu ngaronda terundung kasuburan
tuangan baheula mah sampo nya nya Kang sampo dijieun gegetuk dijieun peuyeum dijieun segala rupa teh nya nya loba comro misro loba olaheunana kolot baheula mah tuangan teh tanpa kimia tanpa pengawet nya nya Kang tanpa pengawet kolot baheula mah tuangeunna ge tu daun di kota mah barudak ayeuna moal apaleun ganyol moal Kang nya nya talus halus hui barudak baheula mah tuangeun teh mata kampunten kolot baheula mah jarang gering teh nya jarang kolot baheula mah jeung pararanjang umur nya lain ngandung harti umur gumantung kana hareun tapi pan aya tarekah aya syariat lin laras nya sanajan umur kagungan Allah tapi tetap aya syariat mapan urang teh nya kudu dipake semua dabongan hirup di dunya dulu laras mata kolot baheula mah pararanjang umur nya sararehat gitu laras Kang penyakit oge wah ayeuna mah pan tuangeun teh barudak ayeuna tuangeunana segala instan ararane barudak ayeuna mah cepat saji dahareun ayeuna mah koma di kota mah kejeung aya hotdog oh, naon hotdog teh Kang Hah? naon hotdog hotdog nya ari hot teh panas ari dog ari dog teh anjing oh kabayang anjing keur moyan di lebok manya teuing atuh nya kadahareun ayeuna mah make jeung aya hamburger naon deui tah hambur duit ger pasea anu ya ararane nya Kang araraneh dareun ayeuna mah seblak duh wah dareun ayeuna mah araraneh matak ayeuna mah penyakit ge aneh-aneh dadahareunana ge sepat saji nya nya mode sangu we sangu kumata baheula sakanyawa dewek keleutik lamun nyangu teh atawa panen teh biasana 6 bulan sekali teh euy nya lila panen teh satahun teh 2 kali baheula mah 6 bulan sekali kakara ka ala ala pare teh lila dina disanguna ge prosesna ge lila dikari heula baheula mah bener nya sanggeus diisikan teh langsung dikari geus dikari teh kakara diseupankeun dina seeng teh dina aseupan nih make hawu nya diakeul dina dulang nih nya warara nya nya Kang diakeul nepi ka beak haseupna teh matak baheula mah sangu teh kuat kuat matak aya nu disebut sangu poe baheula mah nya prosesna teh lila matak di daharna ge tingkat gulana teh rendah nah baheula mah tapi ayeuna mah pan baheula mah 2 jam 1 jam setengah kakara asak ayeuna mah 10 menit asak dina magicom cepet beas dari setrum matak sanguna teh kitu cing barerebet lamun ngising teh bau setrum ning hangit babari beueuy sangu kitu mah dinya matak hampura penyakit ge ayeuna mah ararane da tuangeunna ge ararane asing atuh da penyakit ayeuna mah mungkin aya jantung koroner wah nya hey diabetes hey asam urat wah penyakit ayeuna mah gagal ginjal baheula mah paling enteng penyakit teh atuh budu bener alah penyakit baheula mah enteng bisul beunyer cenang hapur baheula mah penyakit gampang hapur mah kulaja we jeung minyak tanah beres nya baheula mah gonongeun apa silah urang dieu mah gonongeun oh gonongeun teh bareuh geuning bareuh urang teh beheung kakacangan dina beheung bareuh ning nya bener gampang ubarna teh balur ku bulau ning oh bener baheula mah ku bulau di balur cager Kang hah cager eta teh cager henteu biru we nu aya atawa gonongeun mah ubarna teh ku sangu sakepeul di kumaha tah sangu teh dikepeul-kepeul
digeleng-geleng gitu tah Hanet-hanet. geus buleut ieu haneut geleng-geleng gareleng kana beung gitu tah geus tiis bikeun ka anjing sanguna teh Cager eta teh. gonongan henteu anjingnya nu seubeuh Bener biasa gitu. cek anjing teh nuhun cenah cing gonongan kabeh jelema teh ara renteng kolot baheula mah kaligata paling oge ngaduruk samak ge beres kaligata mah samak urut maot nih Bener. tak hese di jelema mah jeung sensitif jelema mah gampang kasinggung gampang ngamuk Tekaupan. teu kaopan teu payaan sarensi zaman ayeuna mah deuleu kade nu mata kade deuleu nya baperan jelema ayeuna mah sing bisa ngamangpaatkeun ieu HP teknologi teh deuleu ngamangpaatkeun ieu teknologi HP atawa media sosial teh kalayan dewasa Laras. ulah nepi ka urang teh kajajah ku HP Oh, nya laras Kang. jelema ayeuna mah teu da teu nyieun status sapoe teh ararateul awakna teh Jangar dia teh. sok jelema ayeuna mah keur di mana keur kumaha keur naon disetatuskeun jelema ayeuna mah kangising-ngising dijieun status maka jeung OTW ngaheujeun jelema ayeuna mah wah rek teu kitu kumaha jelema ayeuna mah teu da salaki gering lain buru-buru dibawa ka puskesmas salaki gering keur namrud dina kasur jepret dipoto heula Aduh. maka ditulisan GWS ya sayang Naon GWS teh Kang? GWS gara wapat sia teh Menjauh di modar. ya aya nu cilaka di jalan tabrakan jelema keur sakarat lain dibawa buru-buru ke rumah sakit atawa telepon polisi di film heula di film aduh kasihannya ini orang celaka tertabrak truk kasihan ini mau melepaskan nyawa nyawana sudah nolol gitu dilaipkeun padahal teu meunang TTKD di Nabara Batur mah apik budaya izin heula teh milem-milem batur teh ulah sagawaya di urang mah kana HP teh masa dijajah rek teu kitu kumaha jelema ayeuna mah hudang sare baheula mah neangan dahareun neangan cai hudang sare teh ayeuna mah neangan cocolok mana casan Riweuh. udang sare ngoprek HP meme sare ngoprek HP homo awewe mah wah kasalaki bebeja bapak cenah mamah mah bade bobot ti payun bos ka kamar mah nya aya sare simut na hurung tanu seuri pengalaman teh nya kade cing tiasa ngamangpaatkeun HP sabab naon Pak nu dagang naon teh jagong ge moal jangan aya kaelingan mah bere we ka aing jagong rebus kakara nu ngawayang dagang jagong rebus alah naon sia teh kangkang atuh saha Pak Haji Opi Ketua HPDKI Jawa Barat alhamdulillah weh nuhun Bang Jagong teh itu nya Bang Jagong Gusti beungeut menjiga tai dipegang hati lu cenah mah artis wungkul tidak dipegang hati lu mah di Putra Gira Hati lu mah artis wungkul namanya Bang Jagong nih artis TikTok TikToker. oh mau balik begitu nih pira kamu kamari Madinah kuburan hampir ditewak ku polisi bener geus pi omongeun jago wungkul di Putra Gira Hati lu mah sinen sagenep-genep Nya itu. Mama Ucu Hayati
Sinen juara kapungkur sa Jawa Barat Leres. maestro Sinen ayeuna gelarna atuh kamari putra daerah Neng Nurul urang Majalengka ye juara sa Jawa Barat kamari Bino Jakrama Sinen Neng Nurul urang Majalengka nya Timunyul rombongan putra Garaja Tilu teh Nya. Neng Yanti Sinen Neng Yanti ieu teh artis keneh Neng Yanti teh kapungkur mah di TPRI Bandung ayeuna masih keneh di TPRI Bandung jeung si Sule mun teu salah mah nya dina acara SOS show atuh Neng Wiwit sarjana Nya. ti ISBI si bungsu Neng Nisa sakedeung deui sarjana ayeuna keur ujian Nya. nya Leres. atuh Ibu Lilis Bu Lilis Ibu Lilis Jinawi ieu Sinen senior sami juara. anjeunna ge juara Juara naon, Kang? balap karung rupa-rupa di Putra Gajah Tilu mah tukang kenang Cep Haji Iki Boleng juara sa Jawa Barat tukang kenang teh atuh Alok Cep Widi Rosida Sunaria Toshiba anjeunna ge sami juara sa Jawa Barat Nya. ayo nya juara Alok wah heureuy abdi mah ayeuna mah juara live na TikTok tuh tukang suling moal percaya urang dia mah tukang suling teh ieu teh artis besar kamari rame laguna Viral. sa Indonesia rame laguna pira kamari naon cing Lagu naon, Kang? anu ngalagu hareudang Nu kumaha? Mang Henry Ekek anjeunna ti pasukan perang nyiptakeun lagu nu ngalaguna anjeunna kamari hareudang wah Kumaha laguna teh? ha Kumaha laguna teh? siapa deui Dilap deui atuh. sia mah Boga HP atuh. hareudang urang diapaleun Kumaha cekan? hareudang 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 panas 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 selalu 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 panas dan hareudang yeah. Tuh lagu hareudang gitu nya Mang Ekek gitu Nya. itu numatak oh da segala rupa ge guru kreatifnya da dina HP teh kitu urang teh temongkeun kreativitas da dina HP teh ti mimiti urusan sajadah nepi ka urusan haram jadah aya Komplit. dina HP mah komplit nya mata kade ibu-ibu lamun budak boga HP teh cing ditaliti ku indungna ku bapana dikawal bahaya HP teh bisa ngahipnotis teh Nya bener, Kang. kamu ayeuna pan kejahatan tipu online can ngadepo Oh, nya. jelema ayeuna balik di ke zaman baheula neangan nomer bangkong dikerok ulah ngimpi dihitung jadi nomer alah Gusti Nu Agung kade dina HP teh nya Nya, Kang. sing tiasa waspada heeh gitu leuh yang Kang. dewek teh keur dibeberi ku juragan Bima nya euy Euy, Akang kunaon atuh? Heh? Kunaon berarti beberik eta? nah mah dewek lah Dan kumaha dewek kumaha dewek dah. Heh? Kudu puguh atuh. heeh kudu pugu cek aing ge sia mah nabeul mah nabeul lah moal Naon dari Akang sia teh kopi inum ku sia atuh We nu usaha teh. aing ge nyaho usaha amaina usaha aing usaha Heeh bener. Naon, Kang? tukang kopi tukang ngajleng alah hampura tukang kopi cili aing mah cili lentaheun hampura kopi di tukang kopi didoakeun cing panjang umur cing ningkat tina dagang kopi teh maneh cing beunghar Amin. tina dagang kopi teh jadi dagang teh Ah, kita keneh atuh. heeh cing payu dagang kopi na didoakeun ku dewe Amin.
lamun teu payu inum we kabeh geus leuing kabayang minuman kopi saruntuy 3 bulan moal sare-sare sia tah heeh da kopi mah pan kitu nya ngileuk ning heeh alhamdulillah ai parodis gugah kene teh kitu Aya. heh Aya. oh gugah kene nuhun ari gugah mah nuhun parodis ai masih kene gugah mah Kumaha? gitu henteu teu naon teu naon eta ngarti mah cicing di dinya Ke cenah. Kan bae paradis ridho teu naon nya kirang kumaha panayagan di jamu komo ku blok mana teh Black Baron mah calana dibere baju dibere ku bos Black Baron heeh bos cecep alhamdulillah barakallah urang teh tepang di dieu nya jeung urang dieu mudah-mudahan urang dieu cing paranjang yuswa didoakeun cing ngarageung milik cing balaleunghar urang dieu cing nabeuh ngapoe hajat nabeuh dewek atau kemari neme lebaran taqabbalallahu minna wa minkum syamana wa syamakum nada dihapunten samudaya kalepatan ti putra gir hajat 3 ka urang dieu mudah-mudahan tiasa ngahapunten atau abdi oge bakal ngahapunten kasadayana nya urang saling hampura antara urang jeung urangnya Kantos. gitu dibobori ku biman capek kieu aing euy Akang atuh. heeh Sampeurkeun tanggung jawab. jadi sampurkeun ku aing da aing tanggung jawabna maka jadi tanggung jawab Sok ulah. mau pati-pati kieu aing pasti tanggung jawab tenang cek aing ge sia mah dengekeun Ngaon? tukang nyaron tukang ngenang sinen cecelawakan tuh lain sinen nyatu itu eureun kitu-kitu teh mah panggilingan beas we hayo we ngagiling keler jeung kelerna dileg-leg tuh ning Banyak si euy. teh sinen tukang debus wiwit keler teh eta ieu mah Keler. alah nange aing udah kudu tanggung jawab segala rupa ge nya Nya atuh akang. mau pati-pati kieu mun aing lu terasa tanggung jawab nya tanggung jawab ku aing tenang segala rupa kitu Lupa oge cing ieu. Raden Gatot Kaca ningali Astra Jingga nuju ngabedegat di satengahing marga Doh. maksad bade ngadodoho ieu Astra Jingga ieu bangsat mah teh ieu Aka eta Raden tapi kata jika boga dosa sia dan kelempeng Nya. itu. Sing tanggung aing mah jawab. teh sieun leu sanajan Bima jangkung gede moal ditarajean ku aing coba Coba itu pukulan. sanajan boga anak jawara Eta mah jago. ngaranna Gatot Kaca teu sieun aing mah Nah, make jeung teu sieun ieu teh. heh Make jeung teu sieun. nah piranan Gatot Kaca Aku mah gampang diledot ke ku aing mah labu coba. Babarikeun we. komo Gatot Kaca mah anu ceulina leutik sabelah ning siedan Coba pajarkeun heueuh ke. nya aing ngagerem ning oh udah ojek kurang aja Wah, panuju. ada petir di siang hari alah Doh, naon ka? gelap naon euy Lain gelap. bina-bina ai anjir agan Dah. saha nu teh sieun ku aing deh lan nu teh sieun ku aing saha batur
saha nu ceuli leutik sabeula Saat agan si edan wani sakitu naon agan tapi teh jong disiksa kan nu maling layang jamu sekali musana saha jawab nah kan abdi mah teu maling demi Allah agan henteu ai layang jamu sekali musana di saha di abdi eta teh maling ganes agan abdi mah demi Allah teu maling agan hai ada guys ya tiasa agan udang siap Dang bangsat aduh anjir udang siap garong naon ieu teh agan teh naon kadengeun sia layan jamu sekali musana ku sia kadengeun edan sia ngalonyeng tuh palakah ngalonyeng si edan kurang ajar siap bangsat yap bawa poin ieu Satu mana adalah senang mudah angkori Allah peningalaga siksa dah dak sia dak ayo bangsat resikona jadi bangsa teh kitu lah anjing udang sia udang aduh agan aduh apa kabar agan anu alah anjing kadegeun sia yang jamu sekali musana moal ka dipasiekeun sila aing diwengga-wengga lieur ge pun ya udang sia udang lah agan dibikeun moal hati-hati agan sia maling demi Allah teu maling ngan nyanak teu bebeja eta teh maling alah dibikeun moal moal teh ieu alah kadegeun moal tiasa acan naon agan udah dibikeun bos ya jawab moal tiasa agan naon sababna aing disentakan kedua di lemah ya ampun atuh dah kieu nih jadi bangsa teh deuleu interogasi nya pasti naon samaksudna maling layang jamu sekali busana agan abdi mah agannya anteu maling tu maling kumaha sia apa sidik layang jamu sekali busana sia sumuhun abdi mah nuhun layang jamu sekali busana mah aya di abdi ngan abdi teu maling eta teh maling lain bina teuing beletuk kana sira batur teh ay agan bina teuing aya bangsat ngalawan sia sing cung bau kelek di seran deui atuh dah bawaan sih kamu jadi sia teu maling teu agan abdi mah teu maling mah nya abdi maling iraha kabejakeun abdi maling eta teh sia teh maling henteu naon sama teu maling sakedap agan agan teh ieu teh priyoge katerangan ataupun bade nyiksa abdi
nyiksa ongkoh aing mah. Oh paingan geuleuh muka abdi. Nya. Cik, siapa tanggung jawab? Tanggung jawab cepot pada. Jawab. Syai manggagan. Naon make disebut satu maling? Abdi mah. Jeung naon maksudna siang nyokot layang jamu sekali busana? Sakali dia punten paralun anu kasuhun hampura anu ditedak uning galih nu ka pamri. Sakali deui abdi mah teu maling. Nah, abdi mah naroskeun dupi layang jamu sekali musada. Ieu lambang keagungan negara mana? Negara Amarta. Negara Amarta. Tinggi. Dupi eusi negara naon? Eusi negara. Leres. Dimimiti pamimpin nepi ka rakyat kabeh eta eusi negara. Kalebet rakyat lolobana. Jai mangga. Sapuk eusi negara teh rakyat. Ieu. Tadi disebatkeun ilayang jamu sekali musada teh nu negara. Berarti eta ceuk sia berarti nu rakyat. Maksud sia tadi saur agan ieu negara teh eusina teh rakyat. Ieu. Ieu layang jamu sekali musada teh nu negara. Eusina negara rakyat. Berarti ieu layang jamu sekali musada teh nu rakyat. Inggih. Di mana disebutna abdi disebut maling. Abdi rakyat negara Amarta, ayeuna nyokot layang jamu sekali musada. Di mana malingna eta teh nu abdi? Si Edon. Tekedah dikeprok kalian Japati. Gede babatok sia. Maksud sia naon? Maling layang jamu sekali musada. Henteu maling. Abdi mah ngabantun hak abdi ieu layang jamu sekali musada teh nu rakyat ku abdi dibantu naon salahna abdi? Ayeuna kieu. Abdi teh gaduh rokok minangka rokok naon? Ah iya we. Eta rokok teh ku abdi teh dititipkeun ka Pun Bojo. Mama nitip ieu rokok dina lomari. Tuluy. Eta rokok enjing-enjing dibantun ku abdi. Ari abdi disebat bangsa henteu. Henteu. Da usia tah layang jamu sekali musada ge kitu. Naon disebut bangsa abdi? Sok. Jawab atuh ngahuleng. Aisyah rek dikumaha eta layang jamu sekali musada rek dijual. Ampun paralun agan sanajan abdi sangsara, sanajan abdi hurupakeun pungsat bayar teu aya hirup korek-korecok, tapi urusan ideologi mah urusan layang jamu sekali musada mah sanajan aya nu nawar nepi ka 30 miliar dipikeun ku abdi nyaho. Sia mah maksud teh moal dipikeun. Sanajan lapar gagan abdi mah moal ieu layang jamu sekali musada sabab kagungan negara Amarta. Aisyah maksudna naon? Abdi mah maksudna hayang nyaho eusina naon? Edan sia. Coba. Edan sia. Jadi syah yang nyaho eusina layang jamu sekali musada. Sumuhun pamali sia. Pamali naon deui agan? Camplak sia. Ye. Lanceuk aing Yudhistira aing. Ade aing si Jenet. Nakula jeung Sadewa kabeh uan-uan nieun. Muka layang jamu sekali musada. Ari sia hor kita uan-uanian. Eueuh. Atuna lain cicing meupung aya uanian tenang atuh. Eta si eta. Kadegeun sia. Moal tiasa ka kadegeun. Moal etaeun karunya ka si goblok teh. Etaeun pikageuleuheun. Para
dibikeun sabal mati asya kan amun teu dibikeun dibebet-bebet sia dipun puntang pun banting mangga kumaha gan iya wes Remak gerak tuh. udang sia Ripuh pasti. Karasa tak kang. cangkeng ngadrek-dek udang sia udang Sing nurut atuh. ya kita udang-udang Edan sia Eta si cepot dipuntang banting ora cecel boncel ya Kang, ai cecel boncel naon nanti apal akang? henteu Cecel bonsel teh cenang dina palangkakan. ih amit-amit atuh Nyeri. heeh kebayang egang lembang teh Amit. heeh Malaysia ulan ka dieu naon ka dieu sia wait deleng sia lan deleng jang Kang, ai deleng naon teu apal deui wae Henteu. akang. Delang di pamajikan direbut batur. eta mah musibah goblok lain deleng Ampun Ari. tanya sia lan tanya dek jotos dening kukupan calaga ya Kang, ai jotos naon jotos deh anu hejo na ceuli. dek jotos dening kukupan calaga oh iya modar teu acan ieu Kuat bener. dek banting dening gelang cantrakirana ieu gelang ditengahkeun kana batu ruh-ruh kana sagara saat mangga wiep iya Wah, remak. udang modar Teu acan. si edan goblok ilmu naon sia bobot-bobot hirup kene pancanaka teu mati gelang teu mati tot bagian sia tot Juragan Bima amak pun kai Kumaha tah? aing dibawa Oh, digi bobot aing cepet modal oh. Teu acun. Oh. yoi Naon yoi teh? Bima mah pan gitu kagetna teh yoi Oh, kaget mun yo. dek jotos dening kuku pancanaka cos cos modal Teu acun. dek banting dening gelang doble ieu gelang tadi gadekeun teu payu Oh, ada dijual komo iya cubet modal modal Teu acun. yoi kaget amak beren minta tolong ke anaknya kumaha tah? tot Oh. tot Duh, minta tolong kumaha Kang? eh Minta tolongna kumaha tah? ke anaknya Kumaha cenah? tot Aduh, tot keun antep. tot Dah. tot Dituluikeun tuh. tak agan upami bade seuri agan tong ditahan gitu agam nyur-nyuran bieur teh lana yang seuri aing amak ka sia maksana amak aing ka sia kadekeun salayak jamu sekali musala
Moal tiasa agan. Nyaho kai. Lan Nyaho. henteu. Aing lurah Tamtama Negara Amarta. Abdi Lurah Deta Sindang Panji. Tapi kamu eleh kieu sia. Daripada eleh omong leuwih hade ngajual imah abdi mah. Jadi sia ngajak kelut ka aing. Saha nu ngajak kelut? Berarti sia ngajak kelut ka aing. Agan salirat teh dunungan abdi, manya abdi kedah ngajak kelut ka agan. Lamun teu dibikin berarti ngajak kelut sia. Agan teh keamanan, manya keamanan jadi aman keuneun itu kumaha teh? Ari agan Cik salawan aing. nah agan moal isin gitu geuleuh jeung abdi. Era naon aing? Kudu jeung sia. Ieu teh nu nongton teh seueur agan. Bakal gujrud cepot gelut jeung Gatotkaca dina media sosial. Cepot gelut jeung Gatotkaca. Aya leuheungna si cepot eleh ku Gatotkaca. Leuheung da ngaranna ge si cepot. Tapi lamun Gatotkaca eleh ku si cepot bade kumaha? Cobi. Tuh mungkin aing eleh ku sia. Mungkin saja. Cik aya nyaho lawan si aing. Lan lawan. Ya, kita gelut abdi mah. Abdi mah gelut mangga lah. Kumaha besti we. Setan sibut besti ka aing. Sok mangga gan. Bade nyerang atau napi diserang? Serang aing. Sae mangga. Siap kan? Sok. Rangwit. Awas gan. Iya. Awas gan. Enon sia. Ndur wasieun. Ngagebog aing sia. Sok yang nyaho lah. Woi sak. Buya. Wad. Biar. Wad. Kitu patut ilmu teh. Tiis gitu. Anjir. Edan juragan anom boy. Huap weh. Ngusak tuh sekali ge. Anjir. Woi sak. Ya. Wad. Iya. Weh. Cik. Huap weh. What? What's up? What? What? Yeah. What? Wah. Karbak. Dahsyat. Kaper tuh. Anjir. What? What's up? What? Yeah. Cik. Ripuh ngeyep. Hop. Dahsyat. Cik. Kadengan Syah. Urang. Ripuh pasti tuh. Ya, Itu jadi bangsa teta. Urang Syah. Urang. Yeay. Bikin. Yeay. Ngelawan gen. Tapi kata payah-payah Syah. Abdi mah gampang paeh hirup deui. Carana. Dicoo we hirup. What? Iya. Pansa Praja.
manggih nama tuh. Urang sia. Di kumaha tut? Pancabraja. Leres. Urang sia. Langsung Dah. tak berdaya tuh. Di sana Ya. Anak sepiteng hanapna mereka. urang sia. Urang. Ya titah hudang-hudang Buset. Edan sia. tah agan nu nemeh mah tengeulan kakara rada peureus teh mah nya nya luar biasa dunungan anom loh make kendong macan teh ning di tah Ya. Udah dijewang gitu. ieu buk aing di dieu teh sirah aing tah di bawah teh di tah di dieu dikepret teh pancabraja tek dus datang juragan Bima gidig Coba. di kumaha tot Pancabraja. Pancamarga Naon sia. Sia deui dijawab wae atuh. Manawi teh salira. Ongkos sabta pangrungu. Banyak nu ngosom gitu. Tujuh mepeg gitu ya. Edan sia. Goblok ilmu naon sia. teu dua ilmu naon agan abdi mah estuning bolostro daya upaya teu daya jeung teu upaya angin kagungan Allah Cik sia, lamun bener-bener anya lalaki langit alangan jagat. Hayang nyaho sia gelut teu bener jeung aing. Katrukeun pangarti sia. jadi begini guys aku akan mereview guys abdi mah teu gaduh naon-naon agan Cik sia nyaho. Katrukeun pangarti sia kai. tapi da ieu mah agan nu maksanya sanes abdi Ih kai nyaho. sakieu we teh agan abdi magan sasangat-sangatna leuweung moal leuwih sanget tibatan sungut Maksud sia sakieu we teh abdi mah naon? leuleus agan Wis. jelema gede labuh nepi ka ngancul aing heeh Edan sia aing leuleus bot. Dikumahakeun bapak aing sia. Dikumahakeun. leuleus agan sok bade kumaha ayeuna ka abdi Set. sok mangga Luar biasa maneh bot. dan Luar biasa. luar negeri abdi nu luar biasa Naon maksudna atuh sia teh? abdi mah teu kirang jeung teu langkung agan matak dibantun ku abdi teh heng nyaho eusina bongana agan di laluhur teh ieu layang jamu sekali musada teh ngan saukur dipake papaes wungkul dipake papaes wungkul dipake mitos wungkul ku agan ai eusina teh dipararake ku agan eusina ieu layang jamu sekali musada nyaeta jerona pancadharma dimimiti dharma kahiji nyata dharma ka pangeran nepi ka handapna nyaeta keadilan sosial keur salarea tapi nah aku agan teh dipake komo anu kahiji mah mut agan dina mangsa agan diistrenan jadi pamimpin dina mangsa agan diistrenan jadi pamimpin nyaeta agan kabeh disumpah nyata dengan mengatasnamakan Allah demi Allah setiap demi Allah tina tekad ucap jeung lampah urang ulah lepas tina pangabdian ka Allah
tapi mana buktina yen agan nya ka rakyat teh Cos. realisasi mana nya ka rakyat teh geuningan rakyat ka karakieu geus abuk-abukan kieu rakyat rek nemongkeun rasa kaprihatinanana nah aku akan beti halang-halang padahal cing inget gan agan dijadikeun teh ku rakyat anjeun dijadikeun teh ku rakyat anjeun digaji ku rakyat anjeun dipilih ku rakyat tapi nah sia ka rakyat mempohokeun Ya. teu cerah kawas dina mangsa kampanye babatok sia dina mangsa kampanye majikan nu heueuh deukeut jeung rakyat dina masa kampanye majikan nu heueuh bager ka rakyat daek ulin ka kampung-kampung daek ulin ka mana-mana nepungan rakyat tapi geus ngajedog jadi pamimpin teu eling sia ka rakyat Ya. cing inget ya pamimpin ulah yang diistimewakeun ku rakyat tapi kumaha pamimpin ngaistimewakeun rakyat mah jadina pamimpin pikeun ngemban amanat penderitaan rakyat lain nempikin rakyat derita buktina ayeuna dina mangsa pandemi nah teu apa kahandap hampir abut-abutan Cak-cakan. jika nutupan ceuleuh we anjeun bima jika nutupan beungeut ku sawe nong torek maneh rakyat tepi ka awut-awutan rakyat tepi ka talangsara ku ayana ieu pandemi datang bantuan ti sia kahanap teu leuceuk dan nurutan sia loba dipanat ku sia bantuan teh teu nepi kadang-kadang nepina teh ka eta keneh cik atau ku sia teh salaku pamimpin turun ka handap RT katempuhan goblok Palire ka itu kahanap. tempo neangan sora ka RT tidak reukeut tempo bantuan diarantep RT katempuhan sabab naon ieu dengekeun RT sieunneun sabab urusanana data padahal urusan bencana lain urusan administrasi urusan bencana lain urusan KTP urusan bencana lain urusan kartu keluarga tapi tempo mana anu kalaparan buru-buru bere ku sia eta sok buktikeun deui nya ka rakyat teh pigawe ieu layang jamu sekali musada teh dipake papae sungkul Nya ulan. bari dipang-pangkeun we wungkul dina etalase bareng dipigawe henteu sok pikir ku agan Rumasa aing bot. dan Rumasa aing. rumaos Rumasa. nya rumah sauna mah da kitu kan dalam mun dicokot kana hakikatna mah jadi pamimpin teh lain agan Saha. dina undang-undang ditegaskeun yen kedaulatan aya sapinuhna di tangan rakyat pamimpin agan lain agan pamimpin rakyat Dah. agan mah paling lila 2 periode eta ge lamun kapake tapi rakyat sapanjang negara ngadeg rakyat tetep aya moal aya anu disebut pensiunan rakyat pikir ku agan Gitu. ngedaulat abi teh kan kieu ngadaulat ka agan hayang nyaho agan ieu layang jamu sekali musadangan saukur dipake papae sungkul Rumasa aing bot. dan Rumasa. rumaos Jingi. Cageurkeun aing bot. dan Cageurkeun aing. palai damang agan Hayang. penta kanu kaguan agan penta kanu kaguan cager penta kanu kaguan gering jeung cager Saha. eta pangeran agan saha Pangeran aing Allah kakasihna. jengeunana Allah. sok frekuensina lempengkeun poloskeun deui nolkeun dina hate agan teu daya teu upaya angin kaguan pangeran nyerek deleg la ilaha illallah daya di pangeran salian ti Allah ngadak-ngadak ya Arya Bima jangira tangi kayanana Wes. Tersangka si Cepot luar biasa. Pot, ampura aing pot.
geus ngamomorekeun maneh hampura aing tuluykeun perjuangan siapot. Tuluykeun aing rek mantong. Jor. Jelema mah kumaha nu ngomong. Kada sok agan balikan deui. Aing rek balik. Jig. Arek rek mulang. Mangga. Aing rek mantong. Jor. Luar biasa. Hebat. Hebat. Aing rek balik. Mangga. Nomor celana sabaraina. Tara make celana. Halus. Ya kitu Habib. Cageurkeun anak aing ku sia. Dah. Hiji tah. Hiji ge lumayan euy pamimpin mang ngawakilan sararea leu. Nya. Beres. Saya Tah, anjeun Gatot Kaca. Ngomong lagi nyampe syare sati naon. Cageurkeun aing pot. Gan agan teh salaku lurah tamtama Nagara Amarta, salaku panglima angkatan tinggi Nagara Amarta. Keamanan dicekan aku agan gan. Ulah nyolok mata bun celik sababana hukum teh dijual belikeun. Ulah nutupan ceuli agan. Ulah nutupan mata agan. Hukum geus dijual belikeun agan dina waktos ayeuna. Hukum teh seukeut ka handap agan. Cik angkati harkat derajat angkati kepercayaan masyarakat ka lembaga hukum agan. Supaya ngadeg sacelekna nila saplasna teu ungut kalinuan teu gedag kaanginan dina mangsa nanyerkeun bebeneran jeung keadilan. Ulah kasogok ku duit agan. Didenge-denge di negara urang teu angeus-angeus rek angeus kumaha dan nu mariksa garong nu dipariksa garong. Masa aing bot Dan rumasa. sok agan. Hukum lain pribadi, pribadi lain hukum. Geura tanyerkeun hukum anu sanyana hukum anu pertela agan. Jadi contoh anu patotos agan keur pamimpin-pamimpin anu liana. Geura jadi contoh jadi tuladan agan pikeun keamanan anu aya di ieu nagara. Pemangku kebijakan, pemangku keamanan sok temongkeun ku agan jadi keamanan anu tuladan. Laras. Angkat harkat derajat rakyat anu leutik agan. Laras. Rumasa aing pot. Rumaos Rumasa. Cageurkeun aing. ulan Cageurkeun. penta kanu kagungan cager agan jeung abdi. Saha pangeran agan? Allah. Sok. Ya Allah, kaulah hayang cager. Oh, goda lo teh budeg. Kudu gogorowokan wae asa dina hate ge asa bener. Asa lempeng teu kudu ngagorowok. Asa lempeng we, lain teh meunang ngagorowok. Meunang wae ngadoa mah kumaha wae carana ngan hate kudu lempeng. Frekuensina kudu tiasa maca mana iblis mana pituduh pangeran. Sok. Ngadak-ngadak Raden Gatot Kaca jangira tangih kayanana. Wait. Wah. Yolah. Duh. Maha Guru. Percaya Nah, itu teh. percaya ke Habib malah. Luar biasa Maha Guru Syekh Astrajingga. Mama Astrajingga, aku kaulah jadi murid salira mama. Tapi kasasiduh metu sakacap nyata kieu ieu Mama Astrajingga. Sae mangga. Tapi padepokan mama di mana? Mama tadi Cakrabuana kasih. Ya, iyalah. Ilmu mama naon? Jagat rasa jagat rasa.
Iya penipu teuing ya. tak gitu agan tade agan sakali deui mi HP rakyat agan mi HP rakyat syariatna abdi agan rakyat teh abdi lempeng HP-keun rakyat teh mi HP-keun diri rakyat teh kasaha kasalira anu dipercaya ku abdi ulah nepi ka ngahianat kana kepercayaan rakyat agan sebab ieu negara disebut republik aire hartina kembali publik hartina ka umum dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat agan Rumasa maha guru rumasa nyebut guru era disebut naon buya buya naon buyatak tah kieu ya gan pala di aku murid oyong ha oyong upami agan pala di aku murid wayahna pangmawakeun si cepot di Tumaritis datang ka dieu Dah. Cepot. ke kumaha kumaha Sumuhun pangmawakeun si cepot di Tumaritis ka dieu bawa karunya Dah. Aisyah Lira saha itu mun cepot urek dibantun ku kaula cepot Waduh. itu kumaha itu Salira teh Besti bingung ya. besti mangagugu we ka abdi kumaha itu guru teh pokona mah agan mah ayeuna mah kaya we lamun agan ka Tumaritis ya aya si cepot di ditu bawa lamun bisa jeung si dawala bawa ka dieu ieu teh kumaha mah guru teh init bisi kaburu ka bawa ku negara aparat negara amarta bawa si cepot ka dieu hayo ieu teh lieur montong lieur anda lieur nyeri sirah Nyeri. nyeri tongong Nyeri. nyeri tak-tak Nyeri. nyeri puteuh Nyeri. nyeri awak Ya. naik sia menyebabkan nyeri minumlah Apa? budrek nya bodoh nya torek ieu teh leres ieu teh sok agan pokoknya lamun agan di ditu aya si cepot bawa ka dieu Barius enggak labuh Ai akang kalau di hareuyan atuh. Oh, kok nitah akang. ieu teh kumaha cing sopan sia teh jo belesat we menewa kasopanan ngomong aku guru upami bade ngapung di belah ditu montong di deda angin gelebung leuwih teh helikopter agan teh saya mangga pada dia sok bari itu setik dia sok ngapung tuh lalaunan sok ini ente sok itu saya mah sok muter sih dia Hey, luar biasa oh ya gitu. percaya kaulah cakra buana karunya tuh dai Maha Kang. kemarin dewek cicepot kapitna Nya eta rada hareudang aing betongoh aya naon euy kade akang. wah aya karaman belah tongoh dia andai kayaknya kesaktian ya Astrajinga memang luar biasa karasanah karidang bayung yang salaresna disatongoheun ieu leuweung teh aya komplotan buta-buta anu bade ngahaja nyata melerian layang jamu sekali musada anu dicekal ku Astrajinga dipimpin ku hiji Rajab Denawa Kakasih Kaladurik sa batur Iya. kumpul euy
tingker ieu wewengkon tingker urang teangan anu ngaran si Cepot urang rebut layang jamus kali musada ayo Hege. kita berarti banyak diramakan sadayaran pamukih Allah ada dalam sadayaran Apa sih kebayang dirumukan sadayana pamugi mah Gusti ngakanya nyelamatkan sadayana nyelamatkan sadayana ya aya jalan komo muntas mopok mangih korowong monyet naik di beret taraje beres sabenerna aing hayang ngabogaan negara anu maju sedangkan syaratna teh kudu ngabogaan layang jamus kali musada leres kabeneran ayeuna aya di leungeun si Cepot direbut ku aing dihilian jeung entok gedaekeun batur-batur hege pula aya kumpul tingker ieu wewengkon tingker euy mangga hege tetepang sok asan doh ari kurunyung ke jauh sagala di garo ieu mah ye duh jeung muruluk jeung ngebul ditu getret deui duh nikmat bener itu mah aya aduh alah Dadaramang sadayana aya pangesto ulah aya pangesto nuhun ari damang mah dupi salira kumaha damang bade angkat ka mana ieu neangan jelema saha teh ngaranna Asda Jinga atawa Empot aduh nah make dipilari sagala eta beja nama cenah nyekel layang jamus kali musada Allah gitu oh Allah pada mudah-mudahan dunungan aing nu bakal bisa ngagem eta layang jamus kali musada doh sae ayo ka batur-batur kararumpu kitu euy mangga sangkan kahonta tujuan makmur dina keadilan majoan ulah ijiran awas pilari Sultan Gosir ridho pangeran gumelar di pawenang kedah ngajadi cengklak aja sapanjang orang kumelar ulah
Doh. Ade ari kurunyung teh jauh sagala di ilmu nyawa rambut teh ieu mah biasa. ye. Sagala dicoo. Ruang perlu disih. Hello everybody. Hello Nona. Ngenakeun nami abdi Saha? Ayu Ting Ting. Aduh, suka teh Sultan Klosir. Ayu Ting Ting dari mana ieu teh? Di Tegal Panganten. Aduh. Paingan cantik. Bari nepangan ka bogoh abdi Black Baron. Halo, beres. Hoyong jaipongan ah. Aduh, Nya. boleh. Hoyong jaipongan ah. Aduh, mangga Besti. Hey, Bahunawi Mencaberan Nameran Lain-lain Bagdadi Bagdadengan Di Bagdad Lamun urang jajang urang. Batur tantu ngerajin Mesra sahur tadi ukur Desebit dianggokan Hantakan asera sahur Kebon ser kebon Mi gawe reperapi Dua kesalahan Calangap goblok. Lain calangap goblok berarti sia atau tepo wayangna. Jadi teu kompak si jagong ah. Buah balik jo. Naon seri sagala eta? Alah, Naon? kamana ngaitkeun kincir. Kakaler katojo bulan. Kamana ngaitkeun pikir. Apa ler? Kosa bulan. Meli obat ke apotek. Jalana ke buah batu. Lajang. Boga sobat tukang lotek. Huluna katingang mutu. Dulug dugdak Meli motor kabanyaran eta nu buduk di udag-udag ku dokter rek dipodan. Mararaja anjing cete. Gane anjing.
bagi jeung ngaleret segala eta. Teu ngeunaheun laguna. Hayang Maka lagu, jeung aya nu reuneuh naon teh. hayang lagu naon atuh? Nureuneuh. Urang mah hayang ngalagu sorangan ah. Baik. Hayang pamunut sorangan. Hah? Lagu naon? Tuturkeun dewek pokona mah. Cok. Nya sok kumaha? Boros Omat. bes. Nah. Sok tuturkeun. Si. Kunam betepang. Kuna mepanggi. Sareng salira. Kang tomik susah. Manis imut nah kasar kawian bageus. Sae rutina. Hoyong kenang. Bapak hajat anu mana bayar laguna. Aduh saha namina Bapak Rodis anu bageureun. Salira parodis deui kagungan saha kasep teh Sawer Paji. bina haduh Sawer kapengker. Awur-awur Paji. Sawer ke jeruk kawin. Dok. Ya, nyawer ya. Nuhun Paji. Awur-awur. Pak Ironis. Nyawer deui. Awe. Nuhun Paji. Ya. Ah, aya sinen teh nyawer. Mohon Bapak Hajat. Bapak Hajat hatur nuhun kami deui. Guna mepanggih. Sareng salira Bapak Haji Hoyo sanjeun manis imutna Bapak Kades cucup anu bageun Ya, nyawer deui ya. saharupina Naon Paji? Anjir jeung kantongna. Bae loba duit ieu. Bada loba duitnya. Lanjut. sanjeun doa dun saha Ya. Ina salira Naon Ji? Naon deui wae eta kalungkeun. Anjir anu ngora kalungkeun. Mangani eueuh deui. Neangan deui Ji. Nengan deui. Ya. Sindodrog. Nah, ngalalap si Haji mah tuh. si Haji nang ngarelap Lamun teu salah ieu ge leuweung ti prasara teh. Dekapung ku aing. Rabuk dukung sauyuna mata kabudaya Sundan Jubat tururan kasitu milarik cai muheran Jubat tururan bersatu
kawangun negara urang Kang urang buru bentang midang ngahalang bentang nak bentang Kang itu bentang midang ngahalang bentang bentang di Jepang dukang kasang Kicep bentang bentang kamen Kang atuh kang ulah sok kitu saurna bade satuku Kang emut kang dalinding asih nyanding dina kariring kuring di panggung abdi mah bingung lalanjung di rung sungkan miang sungkan mulang kang abdi ngantosan aduh kang nyawang bentang kate arwang abdi mah melang inggis bukan kabandang urang tepang urang tepang buru bentang laksana buru bentang urang kerenidang ngahalang tembang kang akang apa kapan abdi minta cai kunaon tadi cangkiran kunaon mah tadi cangkiran Bapak Odi
dan nirahing kang samya maneg satengahing marga maneg satengahing marga dan nirah iya maneg satengahing marga Syawang kuaing ieu leuweung pasti di dieu aya si Cepot. Di kaangangan di Syawang kuaing hei Astra Jingga. Lamun maneh bener-bener anu nyekelayang jamus gali mujada ku kaula bakal ditewak koy. Geus waktuna. Geus waktuna. Eta layang jamus kali musada api mata di mana Gusti si Cepot teh sakedeung deui jigana baka pangih anu ngaran si Cepot. Ari bentukna kumaha? Eueuh bentuk. Nu ngaran si Cepot teh eueuh bentuk. Teu keputuh bebentukanana. Wayahna ku urang-urang tewak eta jelema. Tengker ileuweung ti Brasara. Ha? Sae mangga bejaan nu lain, sae mangga hayo. Jigana anu ngaran si Cepot ayeuna bakal modal ku kaula. Sabab lamun saha-saha nu bisa maehan si Cepot bakal menang hadiah dina waktu ayeuna. Dituluikeun si Haji.